walaupun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi nu 1 tahun terus dibayarkan sarku abdi harita da akur kene harita mah ku abdi dibayarkan 28 miliar ya bisi ditagih ku desa terus teu Pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun kur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar bupati teh sing leres tong pencitraan wae gitu kan ini pencitraan wae si culik wae bari jemput mah teuing bener teh 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkeun zaman Amu Ana mah can pernah DBH tadi dibayarkeun geus kan pan ayeuna hayang dibayarkeun cenah siapa lu nggak akan aku bayarkan ya lo yang hutang gue yang bayar